Duh, kemana deui teh cenah euy. Nyaun liang teh. Hese teuing neangan liang belut. Anis. Ih, aing mireuwas. Ih, nya sarua urang ge luas. Didinya hayu undur-unduran, nyakeun neangan haun. Ih, tuh tempo cacing nepi ka ngajeleng. Bukat kureuwas. Nya urang keur neangan liang ieu teh. Hayang nu hanyir-hanyir. Ih, gua ge sarua keur neangan liang, tata dekat hesena neangan liang. Nah kudu di mana ieu nya? Ih, aing mun sok apes jeung di dinya mah. Tuh atuh kan itu kalau jauhan lah ngurekna. Kok anjing mah gawean sia Mas Roy. Buangana katembung we. Tutur-tutur teh. Tah. Sia top Ini parah nih. Mas Roy. Tenang. Sia. Mas Roy. Iya kade orang bantuan. Gua mati orang ieu nyorang gede euy. Manya, Oh, buru ieu ih. Ieu sikap dulu lepas. kawan akuan wa. Ulah dipaksa. Mana? Yuh. Awas. Tingali kot metotna. Ya anjing ini orang, itu mah bener, seorang bener. Nya mau teu badag. Sok kade Mas Roy eta lalawanan. Anjir. Betot tas stok betot setik tuh sirahna aya nolol. Kade ah Gini naon ieu teh nya? lubang. Lubang no. Awas lawanan setik. Atuh buru ih. Bisi pegat mah. Moal. Set. Anjir. Aya we Mas Roy di dinya beunang we katipu teh. Anjing tah Mas Roy atuh dekat babariansan, wa madah heureuy eta mah. Lah atuh da leka wae ka urang teh. Terus aing lulumpatan. Geus lah ayeuna mah da ngurak mah rese. Ya pa manguseup we mah. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Geuning buka balong di dia we. Mas Roy. Got ka dieu. Lah tuing miluan aing teu meunang wae ngurek teh. Ya buru ka dieu. Ieu bener wae ya. Kop tah hayang lauk naon ge kop ala. Lah tuing minta 2 sikimanya. Pek 2 kilo ge. Nyaan. Lina. Tudah ngurek anjis teh sewe meunang. Sarua mata kurang hayang ka dieu nguseup ge. Jadi itu nguseup nu bolong urang saha itu. Het ngaruseup na kolong aing. Anis, anu bogana. Kabur. Didinya mau wa deuleu ih sugan teh nu sorangan. Udah aku Parah.